Intan, eta nu di pojok taman teh sigana kakak kelas 9 nya. Muhun sigana teh Lilis nya, hayu urang sapa teras naros-naros sakedik. Wilujeng enjing teh. Wilujeng enjing barudak anjeun duaan ti kelas sabaraha. Abdi sareng Caca ti kelas 7 teh. Kelasna anyar jadi masih adaptasi keneh. Oh, wilujeng di SMP. Kumaha kesan menggaran sakolana? Reueus sih bisa asup SMP, tapi rada ruas oge ku jadwal jeung pelajaranna. Hehe, eta mah normal mimiti oge abdi kaget. Tapi engke oge biasa lamun tos apal sistemna. Teteh diajarna kumaha, katingalina sibuk. Kumargi kelas 9 mah. Muhun ayeuna mah nuju nyiapkeun sareng milih SMA, tapi tetep bisa dibagi waktuna. Teteh sok ngadamel jadwal diajar sorangan di bumi. Teh ari di kelas 9 pelajaranna hese pisan. Teu sakitu hesena mun diajar ti mimiti sareng rajin, nu penting ulah kebiasaan ngadadak diajar pas bade ulangan. Teh aya tips supaya betah sakola di SMP. Seueur babaturan aktif di kelas, sareng ulah sieun naros ka guru. Sakola teh moal matak berat mun urang daek usaha jeung miliaran bantosan. Hatur nuhun pisan teh, jadi tambah semangat diajarna. Sami-sami, sing rajin nya urang murang kali oge kudu pinter jeung percaya diri.